Jamang iluan. Cicing sia. Waduh, kain. Waduh, ulah sampai lepas. Woi, masih mak aing tolong saya siapa aing masih mau hidup. Kau lupa tuh. Woi, itu si Jaja kumaha sia beunang. Lah mikiran amat, sebodoh amat aing mah lah. Woi, gitu-gitu ge batur kurang sia bego. Binda sia drong. Ribut gitu udah kan bae. Nah, kieu lega kan aing. Weh, bangsat sia yang ditinggalkeun. Atuh aing sieun. Ye. Terus jadi naonkeun teh si Mamang? Wah, pokoknya mah boy pedih aing. Untung dilepasin saja ku si Mamang. Pugu aing kabur dan dilepaskeun. Atuh, sing penting masih selamat lah. Pencet aing ge ulah maling. Sial kan sia. Terus sia penonton mengeluarkan ilmu sia je. Ilmu naon? Ilmu menghilang dalam gelap. Jadah sia. Tai sih mah kabean. Geus teu pren goreng mah kaing. Ngomong naon si je? Aing teu ngarti. Sia namanya buloon, teu ngarti omongan aing. Sia mau ngomong lebating gaya, padahal masih gitu ngarti ngomong naon. Kiki oge aing pernah ngadahar bangku sakola. Pantes jasia marinyu. Makana bangku sekolah bea sia di hakanan. Geus lah lu diledekan bae karunya. Baju sia ka mana je? Baju aing dicokot, kunul batatoan. Minjem baju ya. Karunya nya teu pake baju. Kedeung lah aing nyokot heula. Cek aing mah ulah make baju je, ambe ilmu menghilang dalam gelapna nu sia sampurna. Sekalian ulah make celana. Bangsat cedrong, senengan jas nilai sengsara. Aing boga duit mah, deuk ngauduk aing sakalian. Syukuran sia disiksa ku si Mamang. Mang biadab sih mendrong. Je bajuna tah. Udah bodelan nih baju. Lah sia ngaledek bae. Pake lah. Elah. Nah, pan aing ngeri kimat tampan. Kepek bajuna pan bagus. Lah, kuring mendingan mancing yuk. Ayo. Oh, ayo, tepen nyokot HP lah nya. Lah, saya malah nyokot HP, dek ngadu ka masia diledekan bae ku aing. Aing malah ndek ngadu. Aing mah nyokot golok ngabacokan sia. Tungguan sia drong, lo kabalik. Heeh. Woi, eta bener si Jaya nyokot bedog. Bener meureun, dia tadi ku si diledekan bae. Ih, baiklah sieun lah. Lah moal mungkin rong, paling nyokot HP-nya nama. Sieun oge sia. Lain gitu Nes. Aing isin bisi kedeung digiekeun teu teurak di kawak aing. Geus lah urang main mancing be. Bari nanggon si Cici datang. Ayo. Din. Ngalah cacing lah ditu ge. Atuh ayo lah, ayo lah. A few moments later. Mana ya si Pudin? Kebal amat ngalah cacingna. Nyaho, dia mah ngalah cacingna ka pasar Curug meureun. Lain, Pudin mah dengan cacingan nu bikang, ambe bisa dijadikeun bebene, nyaneng di sekalilaan jomblona. Dan siaman rong. Lah sia drong, sarua ge jeung sia. Aing mah Nes, lain jomblo tapi sedang memilih yang terbaik. Bacot sia lah. Ngomong bae setelah aku mah. Oh, sia drong lah. Amat Jadin, siapa dengan cacingna nu bikangnya ambe bisa dijadikan bebene. Gandeng sia. Aing tadi meuli es heulan yo. Yat. Nes heng teu. Bunga heng mah. Pan aing teh ditawaran Din.
Atuh siapa namun hayang inum bae tah cai empang. Oh bener bro, minum bae. Jeburkeun kayaknya. Dendam aing terbalaskan. Balik.